أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aduh, iyalah. Jadikah hiji iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat. Nah, agama digusar mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik. Janjina iblis la aq'udanna lahum syiratal mustaqim. Aing datang kau soal agama. Dek disalilukan ku aing sia agama. Kena asup Kristen, kena asup Yahudi, kena asup Protestan, kena asup Katolik, atau belah dituna, belah dieuna. Kena asup kitu Hindu, Buddha, belah dieuna deui. Wah, kena asup ahli Sunda wal Jamaah. Hah? Pokoknya terus bae teureun-eureun mah kaning terus bae nya nama teureun-eureun. Sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah. Mantak minimal mantak salat baca 3 kali. Komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana. 3 kali baca lantaran iblis ieu datang. Wah, teu kira-kira la'atiyannahum min baini aidi. Diharap soal agama, soal hukum-hukum. Nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga. Atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna. Sia bisa silaturahim, sia bisa ziarah ka Banten, ka dulur-dulur, ndek dagang bisa pakai dagang, ngaji poe Minggu sia bisa, maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis. Ora sok sieun-sieun. Tuh, deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia hanya sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta, kemudian turun di 1,5 juta, turun di 1 juta, turun 500. Kuari basal KTP bae. Bener kan? Tuh, ngabenerkeun geus ieu mah emang osok. Ieu horeng anak buah iblis. Tajarlah beda dia. Diharap jada geus puguh soal agama pokok, soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana. Sia ngajual taneuh kan cak iblis. Di mana? Di Kendal, berit cat. Bebeunangan sia. Aya 300 juta mah. Eta kan duit mamis. Sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae. Guarikannya sata 200 juta depositokeun. Eta teh hiji pengamanan, nomor kedua sia bisa nyokotan taina. Eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh. Eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang. Ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cek kiai. Bohong bisa aing leuwih nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing. Aja juga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya. Atuh cakana nu kumaha deui ieu. Ja duit mah lamun dipake beak. Balik kendaraan nah juga beak atuh mending di depositokeun. Nyana ngobrol jeung jurig. Aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng. Aya naon kade dieu galada. Ieu aya angin seger neng. Naon? Ya makana ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahim kabehan. Atuh aya naon Kak? Kira-kira lamun ieu duit kan kurang lamun dipake ngabangun ieu mah meuli kendaraan sakicep ge aju beak bae. Bener Kak. Ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus berasa berata 20% tidak 200 juta. Sabarata?
Lu langsung boboan aja. Tuh kan. Urang eta kan wudu geus ngeundangan jasa geus. Nikmat ta urang nyokotan eta bae pake dahar, pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teu dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarehel. Heuh ka akur ta kos kitu ka. Aku ditiupan ku iblis, akur kan aku. Jol we anak na non mah ye keur duaan bae. Ya ka dieu sia dieu musyawarah ya yang setan-setan ya. Hatuh ti jauh kene anak da. Satujuan bae ngaran kolot Mas ya. Lamun teu disatujuan kan ngaran lagi kolot. Sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga. Geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha teh kumaha satungtung kolot aya kana sia satuju bae nya. Oke guys. Datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak ieu mah depositokeun mah dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak atuh anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah mah jeung emak. Enggak kan gitu cak iblis teh eta anak nomor hiji eta hebat eta kos kitu eta bu tah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah. Tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun. Ieu mina idihim ge. Aduh, ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan. Terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup. Masyaallah. Wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudanna lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyanina nya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu teh mun kanyahoan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel musia atuh moal lain teu rapi aya urang musyawarah mah rapi musyawarah lobby ayo geus lobby mumpung di pabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae bersin teh hayang teh budak teh nya itu sok mulai towe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia jeung tahun ana cenah kaboganya kumaha tapi suruh buka babarengan bae atuh masalah ini yang ande dua ande yuk ai kumaha satu urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ke sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi kuari batu pamalingan kabeh geus hayu
kerja sama deh guys. Ita iblis teh kos gitu. Ya mumpung digawe kuari jadi bupati, mumpung jadi gubernur, mumpung jadi presiden, dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa. Nu boga eta mah. Di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun. Aju ngumpul batur mendegnya galanya lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon. Pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh. Geus asalnya bae, ieu babagi bae. Pokoknya pencetan rakyat. Ayo geus mampang geus. Ari teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja. Lah rakyat mah teu nyawana naon ieu. Lain kitu. Lamun kieu mah dibawa, dicokot, aju diolah di urang, aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang ngongkos kitu mah litik tah urusanana. Geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere. Geus urang ge sarua diberes kayak tah. Geus mangpang meungpeung bae. Bensin taekeun bensin. Setan. Ayo geus korupsi. Tiupan setan. Beres. Dimimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian. Bohong KPK bebeneran mainnya KPK bebeneran ngan Atut Don jeung Wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan Atut doang jeung Wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar, kok nu ditangkep teh ti Demokrat, kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih. Berarti kan ya unsur di jerona. Emang aing teh nyaap. Mulai ke arah politik ya panas. Juring panas juring ge. Sia teh nyawana naon Atut, Wawan, Atut badeul dipuhuna atuh. Oh, ti Demokrat si eta. Di PKB si eta, di Petilu si eta. Lantaran etalah nu bakal ngadukung ka ditu. Aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada. Kok bisa kos gitu sih? KPK model mana ya kos gitu? Kos gitulah. Nah, mulai tah berarti urang. Oh. Anu lompat ka ditu kok ditangkep nu anu. Permainan. Kabeh teh pasti permainan. Tuh, ayo mangpang. Datang ka lurah. Di kelurahan aya uang naon garah? Manya aing keneh bae. Sia ngomong atuh. Aduh kudu dajang jembatan, jang gorong-gorong. Jangan ulah tilap terus. Kos du moal paeh iblis. Mulai eta carita maling. Eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala lecreg. Komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit. Lah sarua tekna ieu cek cenah teh. Eta kan iblis, dunia ta dunia wa min khalfihim ta. Iya, bisikan iblis. Itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid. Asana gede kajeun kumaha ge. Geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon, siapkeun obeng, siapkeun bangsa tang dan lain sebagainya. Lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat.
itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat dalil dari demokrasi pan kos gitu itu sih bagian masyarakat itu nggak cocok tuh masalah ya seperti gue hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan karyawan ku batur idinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyeun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya atuh mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bahwa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama orang Pasar Kemis aduh geus macam-macam geus bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil kuari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen goku mah ulah kajen goku mah geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui ke galedek datang geus ya setan bisa ada pas bulan Ramadan dek zakat mah zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah cak iblis teh aja aya ieu ngan aya kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mah ke kumaha di akhirat bae hitung-hitungan anak ieu misalnya urang teu ngazakat atuh just salat urang bagus kan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang ya urang atuh puasa osok lah atuh sepirahan ulang nguduna zakat capek nyangan duit teh capek biasa beuheur nyangan duit mah nya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba nyalurekeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana ka haji apa lain di kaluarkeun zakatna deuk sih ajun teh jadi teh naon ke kadeula ade diukala di dinya teh ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh ngazakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh mah cakalan bae ya tuh teu naon kumaha ka haji bae tamanek dibalikin ka kongkorong dibalikin ka gelang tuh nya kajinya tuh eta mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja sa iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis pakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim di tukang nyana urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang mahnya nu urang kudu dibikeun ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa poh haram
ngagoda ka urang anu keur mejehna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah malain kapanggih bulengkeun lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tu geus salasan ai tolak tilu kasihan dunia teu hayang saeutik ketika can moal diruju deui sia ku hayang mantak begitu eta kadeuleu Allah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh tamata rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu wae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada wajana tas kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberangi, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teuing dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo parajas. Eta kabayang na ya ciptaan Allah langit ciptaan Allah katutesina bumi ciptaan Allah katutesina urang ciptaan Allah haju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med jaga mana dek salat ka mana ka masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya eta iblis daripada salat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali salat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun salat salat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu salat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh eueuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae salat sorangan bajuna ulah nu eta salat sorangan mah tuh Allah Maha uning ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok
pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urang ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninahan penting masalah Allah mah uninga penting salat siap ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah Karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu aya geus berjamaah ngan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atuh pan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari bae sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di musala kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak semua kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100 200 pan sia mah bo atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada ditu tuh di ka mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atuh ke rada beurah siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah ada lubang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae geus siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas mah pas azan bisa ada setan kabelah itu napas orang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu setan kos kitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pabajikan nanaonan tak aja aing ka setan goblok dihareup geus bari geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katuh wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngorak keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak geus aya sia maksa mah kudu kieu atuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji sia encan kudu kitu atuh setan nasihatna blohon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipake jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Makkah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah atuh ngeunaheun jasa mending meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageung bener ka sia bae
setan dek ibadah haji ulah dek Jumat ulah dek salat ulah nek sih ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongo ngaji Minggu maka karang bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju kusia dibonceng make mio beum mantep jasa deh babaturan sia loba mending ka karang bolong tuh ajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel di itu nyawa bungalow beum mantep jasa to di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun waktu ulah waka jeuy Kebalikan tadi itu sesenangan heula. Jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran masa belum bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji-ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial ta setan. Tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae. Itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon. Ulah ka maji sareudang. Lampon bae di jaban loba segala atuh sate aya, uleg aya, atuh geus bae di dinya. Bungkusan. Geus bae di dinya tah ngaji begitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi geunah geus. Geus teh kudu mayar kopi ge geus. Pokoknya mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siapa pan siapa pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siapa mantan pejabat tuh ngaji jeung golongan-golongan para mantan deui gih kiai nagih pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia ngajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud ga di halangan, urang dek tahajud udang. Cek setan teh kunaon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Henteu mah dek ngajajal bae soban tahajud. Capek sia isuk tunduh. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh ya. Yeuh. Ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan yeuh daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu geus kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae mandek mendek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap diayukeun ku setan mah diayukeun dituturkeun bae gegeran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya ada setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil ma'murat seluruh nu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing
bakal datang ulah sambatkan ya cek iblis tiap belah kencaun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bibir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin. Jadi urang mah ulah leluhur haram tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana. Siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae, bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha, ortodok. Kan ngaranna ge bergaul. Saya tiba saya tikalanan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tuh. Banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop tah kos kitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos kitu mah jimbung apa sih mabok mabok ganja yang ngerasa encan betul aja tolol lu kos gitu mah si ada dongeng kuah ke babaturan sia ai kitu mah enggeus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh terus sakali asalnya kok bae heulanan ieu masanya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus kita nata ai ganja mau kan mahal kita nata hasibna ulah kena kaluar tutupan surga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh garana ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh deuk milu naik kapal dia jeung aing tuh cak babaturan pan jadi kos kieu tuh ya aduh udah asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak lagi tutupan naik mabok sia cak setan teh eta kan babaturan si anu saidolohi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saidolohi kudangkeun habek penta geus deudi penta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya kena setengah deui eta tenggak up benernya malam minggu kan ayeuna ya geus tek ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ye polisi api-api polisi nangkep orangnya lagi ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu nana kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang
setan dah. Terus urusan bangsa permanhiatan, urusan mabokunya digoda, urusan zina, urusan maling, pokoknya nu dilarang-larang. Nah iya, iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkan kurang, sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikari ku Gusti Allah, Islam. Sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aya siratal mustaqim. Nyawanya nah agama nu dipikari ku Allah, agama Islam. Berarti nya ieu kafir angas. Teu percaya takabur, hate leutik mah percaya agama nu bener, pangeran asli Allah. Bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim. Bahasana nyala kos kitu tah aing dek cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah. Nyahoan berarti Islam teh agama nu bener. Dipengkol-pengkolkeun kunyana. Masya Allah, sumpahnya aing bakal datang di seluruh jihad. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim bikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin. Gusti moal manggihan ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda. Deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda. Ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti, nu iman ka utusan Gusti, deuk di acak-acak ku abdi. Pohara jasa ieu. Nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun bar, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato. Saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita. Ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh urang pasar Kemis, urang Terep, Cikupa, anu ngabringkan nelayan. Ieu adalah kendas sedotan biusan, pidato juri gitu kos. Setan teh kos gitu. Masya Allah karim. Katu kenca hareup tukang teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap. Nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap. Hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah, atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh. Oh, cek Kangjeng Nabi, Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun kaluhurkeun, setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah. Hate kaluhurkeun, urang keur munajat ka Gusti Allah, hartina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah. Urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi, ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah. Nu mantak ulah sok ngadoa. Cak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep. Banantina fituna cak setan teh kos kitu. Plek. Doa. Nomor kedua handap. Jalan setan ka handap mah. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika urang ndek kopi, dikit tungkul ka handap. Kabeh dikahandapkeun. Di samping urangna tungkul, mata ceuli kabeh dikahandapkeun. Engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. 2 hiji luhur, nomor kedua kahandap. Teu dicaritakeun di dieu. Adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan.
sarana kumaha aya ulah digoda ku setan urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah jeung bacaan-bacaan nu urang resep ketika urang resep bacaan-bacaan boh sholawat boh tasbih boh hamdalah setan panasin ngan saukur nyingkir doang engke lamun urang geus teu maca deui datang deui moal eureun setan mah kitu bae kahiji nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan lamun nyana ngadenge suara azan nyana lumpat satungtung suara azan kadenge terus wae lumpat ke eureun nu azan datang deui nu mandak nu azan ulah anu kendor-kendor suarana jelema nu azan kendor ya cak setan aing ka tanggal lambung ge beres illallah tah geus kada gebrak deui kadinya coba lamun numbat Allahu Akbar aslina kos kitu azan mah aslina teh kibilal teh kos Allahu Akbar cak setan panas asyhadu an la ilaha illallah kapangi jadi setan panas urang ngarumpul di gunung Karangyuk eta adzan anu kenceng kaditu kadieu gitu ieu azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah dilalagaankeun ku setan ge lagi ngobrol wal kebal Masya Allah nailah pohara jasa setan mual manggihan Gusti kalau lobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuleuy riungan kieu teh setan geus gede spesial taki uci sial jasa jelema daratang ngaranna Haji Beuh ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda geus kajen ngaji mah ngaji bae geus SMP si Guari teh eta sia jasa teh ki uci ya gregetan eta nyana geus mulai nyana geus di luar teh ke kajen ngaji mah ngaji bae ya goda ku urang eta ngan nyana geus gregetan bae aya anu salat aya anu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisiki ka kiaina mending eureun kiai ya eureun ngaji ngan 20-an dong eureun geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an tapi kan lamun nyana kuat mah teh bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia cek setan teh atuh sia kita mendukung atuh nu ngalem teh mah kos kitu mah aya dua antiluan mah nah aing mah teh hayang di alam ku jelema Allah pokona aing mah deuk sabaran deui maju bae kakarak setan ge deuk sial teh kiai kuat-kuat teuing kuat-kuat teuing teh si kiai jelemana bae ku aing deuk di aya di ieu lah ku aing dibisikan ulah ngaji ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocomang mah sorangan setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah nu mantak nya ada janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia Kristen kafir Yahudi Buddha dan lain sebagainya setan geus amanin ya nu digodain diolah sararia jasa cenah dibantang di Tangerang muara raji bae nyaritakeun pangeran bae sagala kredit diaram-aramkeun bae mantak aya bae sapan nu kuat teh aya bae tah gregeteun tah setan tah gregeteun tah setan teh geus dijual ku mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah ngredit deui teh urang nguluykeun pembahasan masalah diat wari dipasolkeun ku ajengan musannif patali
jeung masalah diat anu wajib dibayar bersama. Aya diat kudu dibayarna kedua belah pihak. Masya Allah, dua belah pihak teh wajib mayar diat. Nah ieu rek dicaritakeun. Istadama bila qasdin fala kilati kulin nisfudiyatin mukhaffafatin. Ki Zaid jeung Ki Umar buta. Aya pecak aya buta. Ai pecak mah sabelah, ai buta mah dua. Mentek sok disebut buta rata. Pecak mah sabelah, lamun buta dua. Buta ieu. Tapi nu buta teh ka duit banyak wan. Eta nu buta ka duit nyaman bere ge coba ya. Ieu sabaraha duit teh cekal gua. 1000. Ikan deh ini, ya, 10. Coba dulu ya, ya 100. Jawa ada tadu buta, Jawa. Aja lo mun ka awewe tah, eta nu geulis teu tah soranan eta, henteu. Coba nu eta tah, kena soran, sedeng. Coba nu eta tah, geulis tah. Bener aku eta. Tanu buta bisa eta. Masya Allah, oh, tanu buta, pohara eta. Hebat eta nu buta. Ya Allah ya Rabb, ka duit nyawa. Ka duit juga dugelis nyawa aja. Aduh, dibere kaleuwihan ku Allah. Jelema buta di Afghanistan. Sanggeus tadi nanti datang ka umur 7 tahun teu buta. Umur 6 tahun dididik nalar Quran ku indung bapakna, datang ka 7 tahun 8 tahun tah katalar tah. Masya Allah, otakna cerdas eta di Afghanistan. Barang 8 tahun butanya nah. Akibat saeutik mah lah. Aya anu asup murunanan kitu kimia. Buta lah. Terus banyak maca Quran bae budak ieu 9, 10, 11, 12. Keanehanana di samping maca Quran tafsir bisa. Tafsir teh bisa, tafsir Jalalain mah kieu ka maqalat tafsir Qurtubi mah kieu ka maqalat. Eta kan hareran jelema. Heran pan urang mah beunta boro-boro tafsir. Beunta boro-boro tafsir. Aduh, masyaallah. Mun balak genep mah kada bae. Ya Allah, kabayang eta balak genep. Tah, sampailah ke umur 15 tahun jelema hareran kabeh. Di Afgan mah di Afgan. Luar biasa. Nyana teh lamun ceramah pohara. Pas urang Maroko ti heula teh. Ieu mah luar biasa. Nganu karitu kan teu diekspos. Informasi agama teh ka urang teh di stop aja 20%. Wah, mandul di urang teh gara-gara konde. Konde dijual jadi kos kieu pantah. Iku di konde ngamuk deui. Nya ku sedik dipilih konde. Ini Afgan. Kabelah dieuna lantaran istimewa jasa ieu mah. Kitab-kitab teh geus pas mun nyana nyaritakeun bab fikih padahal tidak tafsir. Fikih anu Imam Syafi'i mah kieu, Imam Maliki mah Imam, ya Allah pas jasa. Ieu tasawuf. Tasawuf ala Tuan Syabdul Qadir, tasawuf ala anu terus heran kabeh jelema. Laduni ieu mah bener-bener. Akhirna tokoh-tokoh masyarakat supaya lebih istimewa di kadokter kerja nambung kadokter kerja supaya bisa akhirnya di kadokter kerja nambung tetap nambung bentalah Masya Allah bunga atau kabeh bentar
kabeh masyarakat bentak bunga nyana terus ngaji leuwih pohara lantaran bisa neuleuh ngan ketenangan ibadah eueuh cak nyana ketika buta mah pan teu neuleuh nu geulis barang nyana bentak atuh pan gadeuleuh waduh nu mancung nu bibirna aduh anu matana bureuleuh mulailah salat kurang nikmat. Masya Allah salat teh biasana mengeunah asa plong neuleuh ka Allah mata hate tapi barang bentak teu sebulan nyana teh bentak ngadoa deui ka Gusti Gusti abdi maning dibutakeun deui bae bentak ternyata kos kieu Gusti abdi maning dibutakeun deui bae keun bae abdi teu neuleuh di dunia nu penting abdi di akhirat engke bisa neuleuh buta harita kan wali berarti buta bae nyana mengeuneuhan buta coba ente sekali-sekali Gusti ya abdi neuleuh nu geulis bae Gusti rada cangkeun we seutik jararau biasa ya Allah di Arab ya di Arab di Mekah di loba teh dongeng kos kitu teh di Mekah dididik tileletik teh sampailah umur 7 tahun bisa maca buta bisa talar lain sekadar maca talar 7 tahun teh talar terus 8 tahun terus 9 tahun ayeuna masih buta keneh nyana ngadoana kitu bae janganlah saya dikasih melek ya Allah ya Rabbi di Arab di Mekah di Mekah teh aya tah guari teh malah kuari keur mendalami tafsir-tafsir dengan nama make ieu raba braille teh diraba istimewa antek informasi tentang agama loba seperti orang Arab nu di Mekah nu di Amerika anu bisa ngislamkeun sagereja lain lah orang pohara itu Masya Allah segereja asup Islam anak muda mas umur kakarak 25 tahun loba informasi ngan ka urang kan teu meunang komo informasi Iran informasi Irak informasi Turki Masya Allah loba istimewa kuari bahkan di Amerika aya loba keanehan-keanehan makin hari makin tambah nu asup Islam makin hari makin tambah yang satu sisi bunga ngadengi gitu barang asup ke Indonesia loba nu asup Kristen aya nu asup Kristen aya nu asup Buddha nu sakota na'udzubillah min ialah hidayah nah Zaid buta Umar buta duanana merdeka tulen kemudian Ki Zaid lempang Ki Umar lempang kan nu buta jeung nu buta tuh Ki Zaid di dia lempang Ki Umar belah dia blok ngadu Ki Zaid nu buta jeung Ki Umar ngadu buang jadi lain mobil bae jelema ge tabrakan blok ngaguling guluntul ngejebut paeh kabeh kan eta Zaid lempang Umar lempang tabrakan apa maksudnya tabrakan henteu apa maksud mehna paeh atuh henteu apa maksud ngabunuh henteu duanana eta mah kasalahan tabrakan paeh ieu masalahna Stodama di mana kecelakaan Zaid jeung Umar bila Qasdin tanpa sejak kayaning Ki Zaid jeung Ki Umar teh buta duanana dalil kana yen teu boga sejak sama sakali ta eta paeh Zaid asobahna menang nuntut ka Ki Umar ka asobahna Umar asobahna bisa nuntut ka asobah Ki Zaid tanu mantak
ini silih tuntut kos kitu bagus nu mantap pahala akilati kullin wajib ka asobah saban-saban sahiji nisfu diatin moka papa saparo diat moka papa lantaran Ki Zaid membunuh walaupun tidak sengaja kitu kene Ki Umar teh membunuh Ki Zaid walaupun tidak sengaja disebutna khoto nah iyalah moka papa saparo bayar Ki Zaid asobahna wajib bayar saparo diat ka Ki Umar nu narimana asobah pan Ki Umar maot asobah Ki Umar wajib bayar ka Ki Zaid saparo moga papan diat ya aya dua diat kabagi dua ya diat mogolazo diat moga papa mogolazo 100 onta moga papa 100 onta ngan peda arim diat mogolazo mamu salasa bagi tilu geus kaliwat urang dibahas salasuna hiko salasuna jazaah arbauna khalifah bagi tilu 30 onta hiko 30 onta jazaah 40 onta khalifah nurarini ai diat moga papa ge sarua 100 ngan bagi 5 moga masa 20 onta jazaah 20 onta hiko 20 bintu labun 20 ibnu labun 20 bintu makhod wah urang mah kos kitu tah. Oh mah atuh ja ontar ti lokaya boga henteu. Apa nae ngaran-ngaranna? Ontar ini ngaran onta khalifah, onta umur 1 tahun kedua ngaran onta jazah. Terus aya ngaran-ngaranan ta onta teh onta nu sakitu. Urang mah teu nyaho. Urang mah nyahona eneng. Kebo geus. Sakitu bae eneng berarti anak kebo. Iya, geus umur sabaraha eneng pokona asal eneng anak kebo. Eneng na teh encan jadi kebo berarti teh mah kekeboan keneh. Eneng ngaranna. Oh, lamun anak sapi ngaranna naon? Pedet. Blok. Pedet. Nah, eta anak sapi ngaranna gitu. Aya di menel. Anak gajah betul kita kolot tadi dak segede menel bude dokter atuh gede anak gajah teh menel aduh ada segede menel wow eta layan segala budak tak ye tetep jadi berarti 50 onta ieu mayar ka dieu ieu mayar ka ditu wajib geus bisa didamekeun geus bae selesai urusan anak ngan urusan hukum kos kitu insyaallah atawa jelema belon duanana belon teh tanpa make perhitungan Zaid naik motor tipe ting teu make lampu Ki Umar ge sarua naik motor tipe ting teu make lampu belon teh budak belon eta pengamanan lampu teh urang ge sok kaget keur naik mobil wow bolon teh budak kurang teu make lampu hatunya mah seserian we tolol cek nyana mah meureunana nyana boga nyawa seret meureun ieu budak kuari ya Allah ya Rabbi jang ngamankeun sorangan bae ge geus henteu komo jang batur jang pengamanan sorangan geus komo di Bandung mah nya teu make lampu nya teu make rem pan tah mah tuh di Bandung tah bunuh diri bae geus mah ceknya lamun masih kena make rem can hebat sia naik motor mah ulah make rem ya tuh geus bae sia mah memeh naik motor nyeun kuburan sorangan tolol tah mah budak tah geus kos kitu bae budak kuari batu kos kitu budak kuari batu di luar pikiran urang dia teu normal atuh ugu aya keneh panta bir diinum teu normal ngaranna eta yeuh tuh mending ge kocomberan inum ku sia teu bareres budak kuari teu normal tah Zaid naik motor tanpa make lampu. Woi, knalpotna dibuka, sen eueuh. Atunya nage meureunana geus siap pahi caknya mah syahid meureun. Betul teh budak. Oh. Lamun di Irak dipermasalahkeun bom bunuh diri. Lamun di Afgan dipermasalahkeun bom bunuh diri. Di unggal negara dipermasalahkan bagaimana kita melawan Amerika ketika terdesak kita ini pakai bom bunuh diri. Berbagai ulama ngabahas untuk keselamatan bangsa jeung umat. Belah itu ada keselamatan agama. Al-Azhar ngabahas sampai
tuntas. Berbagai negara ngabahas sampai tuntas. Ya otomatis lobalah perbedaan-perbedaan. Tapi lu jelas menyelamatkan bangsa, negara, jeung agama. Sampaikan bunuh diri, bom. Iya mah belum tepuguh nu dibayangkeun kunyana. Henteu puguh anu di kitu perjuangkeun. Pokona motor pretelan. Ulah make lampu. Berangkat. Naon nu diperjuangkeun tuh sia gelo. Ditanya kurang, si anak sah, anak aja soleh, bapak nama aja, si soleh orang anak. Iya nama pakai anting gede jasa. Masya Allah. Si yang ngaran sah Junaid, pan bagus eta. Ngaran nama Junaid ban. Ngan lain Junaid Al Baghdadi, Al Bojongi. Iya kisah aja Ki Umar naik motor pada tuh pakai lampu. Joget bae dua anak kan tentu bae silih tuntut keluarga Ki Zaid nuntut ke keluarga Ki Umar, keluarga Ki Umar nuntut ke keluarga Ki Zaid. Nah datanglah ke meja hijau, tuntutan tersebut terima bahas, cuman ujung-ujungnya keluarga Ki Zaid wajib membayar 50 onta terhadap keluarga Ki Umar. Keluarga Ki Umar wajib membayar 50 onta kepada keluarga Ki Zaid. Nah iya istodama bila kosdin, kecelakaan dua nana bila kosdin tanpa ya maksud pala akilati kulli nisfu diatin, pala akilati kulli nisfu diatin mau apa tak sampaikan kadinya geus anggeus dibahas neuk naon deui kuari geus teu kudu nyieun kitab deui ja geus teu kudu nyieunnan kitab deui geus ararang geus wae ka hitut-hitut geus hitut teh geus mun urang di masjid hayang hitut wayahna ulah dijedutkeun sebab di halayak rame kan angkat setik kena cas eta kan hebat karana waduh pelaturan hitut bae ge budak. Ya, iya bahas coba di DPR ke urusan hitut. Coba jadikan undang-undang negara. Nah, geus beres keluar nantung. Nya kelaniru keluar nantung. Jadi supaya naon? Supaya halayak rame teh teu nyangka bahwanya hitut oh berarti mimisan kajen kukumaha. Tah supaya ulah mengarah ka hitut. Urang mah lain jelema-jelema bawah kebeneran kok baji pengen dimedut. Wangi ya, ditolol deh. Kos gitu, pada teman ka urang tuh. Nah, bisa ditolong sama ku jelema kos gitu mah. Atuh bagus eta kos gitu. Ai sorangan mah sorangan sabodonya nah. Sorangan bae di imah kieu bae. Waduh, masuk angin hayang itu. Dut. Anakna di tukang seuri bae. Bah, bom kenapa di situ, Bah? Di sono aja di Amerika bah bom tuh. Kirain nggak ada elu kurang teh. Aduh. Apa dah untuk kitut kentut kan angin kalau ditahan kan panas dingin kan. Oh, udah beres. Ngeunah. Aya aturanana. Masya Allah. Atawa poek bongkleng butarata poek. Parem listrik, kurang naik mobil. Itu naik mobil sarua. Bertepatan dengan paremna listrik, lampu mobil urang ge parem. Putra kebenaran eta mah. Ieu parem itulah lampu parem, naik mobil diteruskeun bae ku nyana. Diteruskeun. Ieu berangkat, nabrak brek. Tuh nu ngamaksud kan. Eta mah taruhlah nabrak teman nabrak beri tukang naik mobil ngeng kemudian ponggok anu hareup teu maksud kan ponggok direm ieu nabrak det pararae 10-an mah pararae tah nabrak beruntun brek kos SBY waktu keur diangkat jadi presiden anyar apa sarua pan anu pae sabaraha eta tuh SBY kerkampan nabrak nah eta teh ya teu maksud gos kitu
andai kata nu ieu paeh lantaran ponggok ieu nabrak brek ieu nabrak teuit ieu saparo diat sarua kejadian-kejadian seperti itu teu maksud kapan eta mah maka saparo diat mukhafafah masyaallah eta mah urusan kejadian mah jelemana endek lempang duanana model Zaid nu buta Umar nu buta atawa duanana naik kendaraan Zaid jeung Umar naik kendaraan tanpa make lampu brek nabrak atawa nu hiji naik nu hiji lempang atawa nu hiji mah maju nu hiji mah ditukangeun beruntun sarua bae selama teu maksud ngabunuh duanana ieu fa'ala akilati kullin nisfu diatin mukhaffafa separo kumaha lamun ku ari mah aya sejadet ngabunuh Zaid dek ngabunuh ki Umar ge dek ngabunuh ki Zaid gara-gara nama setik aya hiji awewe sarwiti di Cikupa diributkeun geulis jasa meureun ta sarwiti teh Zaid nganjang ka sarwiti ditarima ku sarwiti Umar nganjang ka sarwiti ditarima ku sarwiti dasar awewe teu boga adab da budak asup kadinya asal nu mau motor mau mobil ditarima mun leumpang teu eta kos kitu eta sarwiti eta pagaweana eta tah karena cintana diterima kan dua anana ieu Zaid diterima Umar diterima janji dua anana pas bareng kan aya perjanjian aing janji jeung aing janji yes ya ieu kaboga ieu kaboga tuh ada SMS na waduh lihat SMS-nya tuh waduh kanda Zaid yang kusayangi sial ya ayo nu aing tuh ada lagu dia kanda Umar yang kucintai ayo hebatan sayang hebatan cinta ayo iya tanda tak goblok meureun di sarwiti akhirnya ribut ki Zaid jeung ki Umar teh okos anu embung pasini geus bebarali kunaon ki Zaid marah geus aing mah pokona sarwiti mah sarwiti bae ku aing dibunuh bae geus ki Umarna cek ki Umar ge sarua sabere ki Zaid dibunuh ku aing tolol duanana akur jurigna eta keneh masalah jurig eta keneh tah jurig asup ka ki Zaid jurig asup ka ki Umar cek jurig bodoh ki Umar cek jurig ki Zaid bodoh ki Zaid ya guys duanana ngamaksud tengah penting nyanang siap mau belati dek ngabunuh ki Zaid dek ngabunuh ki Umar otomatis silih bunuh dua anak kan ngamaksud Zaid gelut jeung ki Umar maksudna ki Zaid dek ngabunuh ki Umar dek ngabunuh ki Zaid luar biasa dua anu sengit jadilah gelut dua anak teu boga pencak atau panduan anda terbuka pencak masa bodoh teh odol-odol kan berarti ngan nafsu doang jangan jaga ayah jangan jotos jangan kelit itu ngarana gitu boga pencapan ayah jangan kelit jangan jotos tak kumaki-aki main bola baik itu ayah jangan lupa jangan nyepak atau sekalinya nyepak gaguling atau aki-aki main bola gitu kudu hese-hese tamang payah didinya ujianan lo aki-aki main bola Agustus para lain pan di lapangan tak deui aki-aki kunaon atau dipaen-paenkeun bola tarolol mun cek urang mah seluruh kakek-kakek yang berumur 80 tahun 90 tahun 100 tahun demi untuk merayakan Agustus kita loba-loba zikir di masjid eta mantep kan paeh ge masalah geus bodoh cenah ki onom paeh kunaon zikirna loba teuing di masjid merayakan Agustus datang ka paehnya na di masjid mantep geus lah ieu mah main bola paeh main bola. Aduh, masya Allah di Bandung tas main bola modar Tangerang keur teh lansia paeh kula ngaranna apa di paeh teh ieu kolot-kolot main bola bolon tah ieu tah maksud Zaid
maksud ngabunuh Ki Umar maksud ngabunuh ge terjadilah silih bunuh wa in qasoda lamun boga maksud Zaid jeung Ki Umar teh deuk ngabunuh panis puha mogolazatun saware saparo diat mogolazo ala kilati kulit minhuma liwarasatil akhar ieu mayar saparo ngan saparona mugolazo warima naik kadar onta jeung cara ngabagina nu berbeda jeung bedana mugolazo mah teu meunang diengkekeun harita terjadi harita di sidang harita kudu mayar beda jeung moko papa bisa diantarekeun sababaraha bulan atau tahun sabogana ahaduhuma atawa ngamaksud salah saurang doang Zaid kaserengan keheul pisan ka Ki Umar kuari maki Zaid boga maksud dek ngabunuh Ki Umar nama teu boga maksud ngabunuh Ki Zaid kulantaran gelut nah ai geus gelut mah derbae teu boga maksud dek ngabunuh tatadina ge Ki Umar mah nu boga maksud mah Ki Zaid geus teu boga maksud ngabunuh ka Ki Umar Ki Zaid gelut ngan paeh hai paehna mah duanana paeh ngan nu hiji boga maksud ngabunuh nu hiji teu boga maksud ngabunuh tetep palikulin minhuma hukmu saban-saban sahiji aya hukumna kumaha Ki Zaid ngabunuh Ki Umar boga maksud berarti mugolazo Ki Umar ngabunuh Ki Zaid ngan teu boga maksud ngabunuh nya nama nahanan kulantaran kaserengannya sarua bae ujung-ujung nama silih bunuh ngan teu boga maksud di awal moko apa berarti geus Ki Zaid mah mugolazo lantaran boga maksud ngabunuh Ki Umar mah moko apa lantaran teu boga maksud ngabunuhna masyaallah dicarita-caritakeun kieu tetep bae di urang mah teu jalan urang mangan sakadar nyaritakeun urayan-urayan ulama menang ti hadis Kangjeng Nabi ti puhuna mah menang ti Al-Qur'anul Karim urang ieu keur diuk di dieu ngajelaskeun urayan ulama menang ti hadis Kangjeng Nabi teh nguraikeun Al-Qur'an urang teh sarua keur ngadengekeun bahasa-bahasa Gusti Allah Subhanahu Ta'ala mantak lamun paeh teh mun paeh urang teh keur komunikasi jeung Allah syahid gitu kuan ieu urang lalala keur jadi tentara Allah sebab keur ngadengekeun ucapan-ucapan Gusti Allah nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi diuraykeun ku para ulama tah mun kuari paeh surga dek nanya bae daek tuh masih keneh seuri embung pan berarti paeh teh ka surga bae embung komo ka neraka meureunana kunaon tah lantaran loba kabeung berat keneh motor pancan anggeus kreditanana imah can anggeus kreditanana bahkan dek nyandung jeung urang Karawang pancan beres tah can aranggeus jadi kabongbroy ku kasenangan dunia sehingga akhirat teu kadeuleu ku urang keur jadi tentara Allah boleh lalagan mantak teu meunang main-main ge panglima perangna teu meunang main-main ulah aya unsur-unsur panglima perangna teh kiai mun kiaina aya unsur atuh komo nu ngadengekeun kiaina ge panglimana aya unsur atuh komo nu ngadengekeun mah diajak perang mang aing mah kunaon teh wah perangna teu beres kunaon teh yang berkat sama perang teu beres kita kudu lurus apa adanya sakieu ge dilempengkeun tetep bae ieu ilmu teu kabawa ka imah asal kapengkolan nu geulis bae ilmu ragag insyaallah teu beunang bagi nu geulis Wasahihu anna lakullin kafarataini cekal soheta
Sanyanya tetep kasaban-saban saiji tina dua nu berurusan bieu ieu kudu bayar kafarat duanana lantaran lisyraqihima fi ihlaki nafsain binaan ala anal kafarah la tatajazza ku sebab kafarat batu bisa di juz-juz maka dua nana wajib bayar kafarah wa in mata ma markubi ma fakadzalika mun pae tajelma dua teh ba markubihima serta tutumpakanana Zaid naik kuda, Umar naik kuda. Zaid ngabunuh ki Umar beserta kudana, Umar ngabunuh ki Zaid beserta kudana. Dua nana Zaid na paeh jeung kudana, Umar paeh jeung kudana. Paehna mamer kubaih mah. Fakadzalika kitulah hukum berarti nya diat nya kafarah.